teteh sareng ais ari sastra ekstuning sepuh hidup anu parantos digesekeun dicapekeun ku hidup anak penta pangharurana penta panghungkurna tong bila-bila apa nu bijaksana kalayan ku abdi katampi bun-bunan kanyaah apa atikan Bapa ka diri abdi mugi Allah nyebadanan sakumaha pamaksa dan abdi ya Pak banget ieu poe ieu sujud sungkem nabi na pangkonan apa tayasane saja nyuhunkeun ya hapunten tiluhur sausap rambut dihandap sausap dampak bereh abdi tileutik mung nyesahkeun apa bereh abdi tileutik parantos dididik diatik diaping dinaba-naba ku apa hatur nuhun Pak hatur nuhun doakeun abdi Pak doakeun abdi anaki teu kudu dikadalisankeun cu apa hidup teh getih mama jeung apa tangtu bae apa jeung mama baris ngahampura ka hidup cipanon apa ieu cipanon kabagjaan mana horeng meruhkeun sagalana meruhkeun kadikjayaan anak hidup soleh cu hidup soleh gelis pangsalam Pak doa apa jeung mama baris jarman hidup duaan gelis pase parandapan ku hidup mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah amin amin ya Allah ya rabbal alamin mun cekap teteh cekap aa dirangkul dipeluk cu disun keningna Bapak disun kening aa iya alhamdulillah hatur cekap aa mangga ngali ka pangkonan apa tuh teh geus dimangga ngali ka pangkonan gelis aa di payunan ieu sadesa saha estuning sepuh hidup nuti nangtos hidup tidak aina baris mika hormat mika cinta mika dede mika asih ka anjeunna anake penta panduana ka sepuh hidup penta panduana baca teman salah halasna anake brageus bral kasih mudah-mudahan karandapan ku hidup ayam tentram hati sakinah warahmah niatan ke bismillah hidup di rumah tanggana sija ibadah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin kuat cekap teh cekap aa dirangkul dipeluk alhamdulillah atur nuhun atur nuhun oh alhamdulillah atur nuhun apa mangga apa nyalikan porsi kuliah diri